Hei Nis, kadieu sakedeung. Aya naon Cah Haji? Ieu kagok abi keur sapu. Ih, kadieu heula sakedeung. Ih, gosip naon deui anu deuk diomong ku Cah Haji nya? Cah Haji aya naon? Ini penasaran pisan. Eta salaki si Nur geus sabulan teu balik-balik. Heueuh, emang kumaha kitu salakina? Nyata teh iditna kanana. Da terakhir Cah Haji nempo teh di warung keur parasehat. Alah, atuh karunya atuhnya kasih Nur Cah Haji. Tapi omat Nis, maneh ulah ngomong ka sasaha. Cukup maneh we Nis jeung Cah Haji nu nyaho mah. Nah geus atuh Cah Haji, abi rek sasapu deui. Ih, urang teu nyangka pisan ka salaki Cek Nur. Nah, abet kitu nya. Ayo Cek Fitri, urang bejakeun gosip anu dieu. Cek, aya gosip. Aya gosip naon Nis? Salaki si Nur geus sabulan teu balik-balik. Cenah mah aya selingkuhanna di luar. Anu bener Nis. Teu nyangka nya karunya ka si Nur. Yuk tek beberes deui. Teu percaya. Kurang rek ditanyakeun heula ka si Nur. Aya euy. Nur? Nur, geus ngadenge can gosip maneh. Nah emang aya gosip naon Cek? Emang bener Nur, salaki maneh teu balik-balik. Pajarkeun mah salaki maneh boga selingkuhan di luar itu. Astagfirullah Cek, eta saha nu ngomong kitu? Urang mah apal ti si Nis. Si Nis teh Cah Haji anu ngomongna. Kurang ajar pisan eta jelema, teu bisa diantepkeun eta biwirna. Hayu Cek, antur urang ka jelema-jelema eta. Tuman kitu teh. Itu tuh pasti karena gosip. Tuman sia. Hai, biwir-biwir Jabir, kagorosip naon maneh tentang urang? Gosip naon Nur? Allah, api-api teh nyaho, urang gedetan gerak sungut maneh ku cengek. Ayo di mah. Geus ulah ribut. Geus. Ulah nepi ka beak ieu kasabaran urang. Geus aya nama kieu. Sok caritakeun sabenerna ieu teh kumaha. Iya, jelema dua iya, nu hiji tukang mawa gosip, nu hiji tukang nyebarkeun gosip. Nyebarkeun fitnah tentang salaki urang. Cah Haji teh ulah beda-beda. Atakna Nis, Cah Haji ulah sok nyebarkeun fitnah. Pan kadengeun ku jelema nama moal narima. Tapi kan Cah Haji teh ngomong kitu. Si Nis we nu nyebutkeun kitu mah. Jeung ditambah-tambahan caritana. Cah Haji nu ngagosipkeunna, teu bener nyaritakeunana. Matakna ari boga biwir teh dijaga, diarerem, ulah sangeunahna ngomong. Kadang urang nyaritakeun ka batur engkol, jadina kalakah bala-bala. Maneh oge Nis, ulah gampang nyebarkeun berita. Egeang heula kabeneranna. Kudu inget nya, sagoreng-gorengna jelema nu nyiptakeun gosip, leuwih goreng keneh nu nyebarkeun gosip. Cing sabar, ayo balik, geus.